asyaratil mubasysyirina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga. Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka. Ambo teu kira-kira tah mah. Haram ka neraka. Pan ari urang mah haram. Teu bisa ngomong ku kumaha. Ieu haram ka neraka al mubasysyirina bil jannah hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman bin Auf salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq. Begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payunan Kangjeng Nabi isukna langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna Abdul Amir. Abdul Amir diganti ku Kangjeng Nabi begitu asup Islam. Kangjeng Nabi, Abdu, ade ganti ngaran. Saha? Abdurrahman. Alhamdulillah. Mantap kuariga loba nu diganti ku kula. Saha ngaran sia? Pengki. Ganti. Kula Pengki. Naon atuh? Aduh, masyaallah. Ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga. Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka. Ambo teu kira-kira tah mah. Haram ka neraka. Pan ari urang mah haram. Teu bisa ngomong ku kumaha. Ieu haram ka neraka al mubasysyirina bil jannah hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali, 5 Sayyidina Thalha, 6 Sayyidina Zubair, 7 Sayyidina Sa'ad, 8 Sayyidina Sa'id, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Abu Ubaidah. Eta mah geus haram ka neraka eta mah. Engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan. Jelema nu iman ka Kangjeng Nabi nyana ngojai di neraka. Neangan coba besi aya urang sepatannya. Dulu yeuh kunyana. Aya. Lu iman ya? Iya. Kok lu jadi kerak neraka? Kenapa emang ini? Iman mah iman, cuman ngeridit saya dulu katanya. Waduh, dicokel kan kayak Abdurrahman bin Auf. Bangun lu. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Ketemunya sekarang lu. Ini untung ketemu. Ya Abdurrahman bin Auf pisahin bahasa sepatannya. Ya Allah, ya Rabbi. Tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf. Dongeng sekilas supaya nyaho bae ieu mah abeh cinta maksudna. Abdurrahman bin Auf asup Islam setelah Abu Bakar 1 hari. Begitu asup Islam nyana hijrah pertama, hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah. Datang ke Madinah didulurkeun ku Kangjeng Nabi antara muhajirin jeung ansor. Didulur-dulurkeun teh, diselap-selapkeun abeh hirup suasana. Panjang dongengna kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu didulurkeun cak Sa'ad, Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur kaula. Kula seorang manusia anu loba tanah kula di dieu. Pilih tanah nu mana babagi siring saparo maneh saparo kula saparo pilih nu mana ieu urang tani jang negakeun agama Allah. Hiji nomor kedua kula boga pamajikan 2 pilih dek nu mana jangan teh hiji. Insyaallah. Lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan 2 salah sahijina los jeung kiai pilih tanu kolot los. Siapa aya karunya kos kitu. Insyaallah. Tahu urusan.
saya Abdurrahman langsung seri pohara amat saat jedeh amat bager amat teu salah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula cuman cek Abdurrahman kula narima karena kabageran anjengan kulama di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang tuduhkeun tuh langsung nyana dibere modal saetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagangna maju jasa pohara majuna pas mejihna rada maju rada langsung nyana kawin make mahar sorangan mas kawin mahal pun baheula begitu kawin bebeja ka Kangjeng nyana geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten Kangjeng Nabi langsung senyum Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tos papanganten muhun eta bisa mayar mas kawin teh mana hasil dagang barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi. Nah, geus wali mah encan aulim walau bisyat aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf. Nu kuari ku urang dibabaca tah ku Ki Pudoli. Aulim walau bisyat walimatul arus. Eta ka Abdurrahman bin Auf tah. Pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat. Walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe tan walau bisa maka Abdurrahman nu sajan-sajan nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisa langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkeun ka Gusti Allah pake perang 2.000 jang keluarga kula kumaha Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho ka rombongan kula neuleutan teu tadi dulu pasti lawang daya oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah muga ngabarokahkeun Kangjeng Abdurrahman karena naon dibikeun 2.000 teh tadi jeung naon dicekel jeung keluarga 2.000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah nah ieu melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1.000 kuda kitu keneh dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma'ataita cek Kangjeng pohara jasa kesimpulanna nama ketika perang Uhud eta mah terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman saeutik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tah piwirna waosna murag hiji gitulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna aya 40 tapak pedang di awakna tapi seuri bae Abdurrahman
begitu seri ditanya ku batur kunaon Abdurrahman mana eta kitu cacat 40 seri baik hayang syahid terjadi caknya. Wah jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna masya Allah urang mah lain kitu pan kunaon sia ngalengis adina itu pae jauh jasa jeung urang masya Allah pemikiran Abdurrahman bin Auf ya kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan teu sieun setik-etik acan ka kafir nya nama malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Gitulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin. Cek nyana wahai ummahatul mukminin garwa-garwa Kangjeng ulah mikiran naon satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar minum pake dan lain sebagainya kula nu jadi kalang dada hingga saya kabeh pamajikan Kangjeng Nabi keur tiga putra geus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiran naon ibadah kula nu tanggung jawab ya Allah ya Rabbi. Begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria. Di Syria langsung milu perang. Beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania. Yordania langsung kena penyakit taun didinya. Nyana senyum baik sebab Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada syahid. Mantak urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya. Mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya nu mantak syahid keneh bae. Bahasanyana kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan pernah terjadi andai kata caknya batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah kunaon eta ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah tata untung baiknya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung baik miliardernya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah embe tina hiji jadi ribuan onta tina hiji ribuan kuda tina hiji ratusan kitu keneh naon segala rupa ge dicekel ku nyana geus semua ina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah mantak hiji-hiji salah sahiji al-mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga kami kamari kadinya zarah ka Abdurrahman bin Auf masyaallah teu sangka lantaran terjadi ke Palestina maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah wallahu a'lam.